Nah, kebun pada di rumah jenuh. Wah, baru udah sampai nah. Tinggalin naon di dia? Wah, bener ya ada wae. Geus di mana euy? Di mah bete. Acan. Aktivitas acan. Fisik. Geus we di dieu Wang Niis jeung urang. Ameh tenang. Guys, nyata buka duit pamajikan yang tak kerdengeuna budak hayang jajan gusti kayak gitu yang hirup sugana ya lo atuh sing milik atuh naon atuh manggil duit sagepok di dieu naon atuh manggil naon lah atuh manggil emas 6 gram naon atuh anjing we ara ke hirup anjing sahanya anjing kereta boga milik teh aya dompet sahanya cing anjing orang tempur duitnya suka we duitan cing suka we keur omik teh anjing hatur nuhun Gusti kereta boga anjing kereta boga duit teh hatur nuhun Gusti cepet anjing kereta boga duitnya dimilikan menjadi cepet sampai saya penting kan di mana we milik mah kereta boga duitnya manggi dompet lumayan kejajan aduh hatur nuhun Gusti aduh asa gembira apa ayeuna euy mau nyanyi we apa Dahlia oh Dahlia oh Dahlia aduh woi, budak. Kenapa di mana jadinya? Ayo kenapa, boy? Aduh, poe ayeuna abang gembira lah pokoknya mah. Ditraktir kabeh, ayo. Tuh ngobrol. Aduh. Kenalan dari ya? Biasa ulang. Anjing Nis bari ya teh, nis berhadiah nih kan. Aduh. Ini sini tapi kok ngomong kopi acara atau acara aja. Aduh. Oh, kayak kan. Iya. Ari nih teh bari ngopi, bari ngurut ya. Aduh, hal nanggil kumaha aja kok. Barang duit. Hah? Barang duit. Barang duit. Kopi mana teh? Aduh, meni teu beli kopi acan. Geus enak juk pangmalikeun kopi jeung roda-rodana kumaha jeung tukang dagangna dibeli ge sok bawa ka dieu. Ku Asli nah Bang Uril. asli juk jeung tukang dagangna ku abang bayarkeun. Abang kerobat boga milik ayeuna kumaha mah. Alhamdulillah bisa ngopi oge euy. Heeh, geus enak juk urang meuli juk. Mumpung abang aya milik ya. Gak meuli kopi ya. Sabar orang ya? Sabar orang ya? Hah? Hijau tuh, beli kopi 5. Ya duitnya ya. Hayu urang mau beli kopi heula. Tungguan di dieu nya. Anjing, aneh sih Bang Uril. Loba duitna, padahal geus di PHK. Jeung boga duit sagala ieu nu beureum.
Si Abang Uril loba duit. Nah, euy. Adil ya. Duh bering mah bisa ngopi urang ayeuna. Real, mana boga duit di mana? Pan gawe geus keluar jeung urang. Ah, cuma loba tetanya. Milik mati mana we? Atuh menajan teu gawe ge. Geus we ngopi-ngopi lah enak mah lah. Tinggal nungguan nu meulina. Duh bager euy. Traktir salam alam domba. Kela, anjing. Dompet aing ke mana goblok? Wah, murah ge mah euy. Nah, loket ah. Mana ya? Mana loket? Hah? Ting murah kumaha? Goblok eus anjing. Naon murah? Tapi loket. Urang teh di luhur ka dieu dari mana diis. Taruh lah lebar. Taruh. Lebar sebarang keren buat teh gajian teh kali jikana na teh. Taruh lebar. Sebulan sekali. Taruh aja ka deui. Soalnya si awak teu meuli kopi. Duh, yang duit murah segala di loket we. Kumaha deui? Duit teh anyar cair. Murah di mananya? Duh, bisi mah. Sugane kapanggil we milik urang keneh. Anjing geus duitan kusaha si goblok teh. Tadi aya kemana nya? Duh. Jaba 100.000 deui di salamar. Ah, aing mah. Apes, apes. Duh. Tapi iya bang, lain milik. Kan mana leungit dompet eta kapan ya dompet? Dompet nangku. Tadi teh isian 100 salama. Tuh, ayeuna mah eueuh. Anjing, eta mah asa dompet tadi nu aing kapanggih di picen teh ya. Duit nu tadi si awak ini teh duit si Gagan euy. Heeh, sugana pulangan ah pikeun sasana hampura da. Tak apa euy. Cing aya dompet teh. Ya Bang. Sa dompet lu tadi ya teh. Aduh. Nah, hampura bisa. Jalan naon? Abang. Tadi teh abang teh kan keur lieur ieu mah gitu. Samajikan ngutruk, budak manta jajan, semoga duit. Terus abang bingung ya geus abang teh untah handap ka kebon. Abang teh bari heuri teh, ya Allah, sing di pasar milik ya. Pas di jalan teh abang di dompet ieu. Duh, anjing meureun arah ke sirup. Oke nih. Anjing. Anjing. Sahanya. Kata boga duit teh. Itu nu Gusti. Cepet. Anjing kata boga duit teh dimilikan mun cepet. Sampai saha ieu. Penting kan. Tapi tong hariwa ulangan aya kene loba kene. Geus awak meuli kopi teraga 5. Akhirnya Barengan nya. heeh. Sekalian aya pulangan mah kalem keneh kitu HTT. Genah kitu. Ampura asa abang apa? Ampura pisan ya. Suganti gantian di mana we milik mah nya. Heeh. Ampura sugan we engke geus lockdown ieu abang gawe deui. Ya, Oke abang digantian lah. Abang kan ampura ya abangnya kita apal ieu. Ya siapa? Pernah tanya? siapa? Kalau
Aduh euy. Panya teh tadi teh milik anes atau mangge dompet duitan. Ari pek teh duit sigagan. Aduh, kacau dah itu boga duit teh ieu mah euy. Nasib.